Isra keur urang mah tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina daek kana tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina sok pasea jadi tara, tina goreng jeung inung bapak jadi alus ka inung. Ta eta we Isra keur urang berjalan. Kapan rumasa urang mah bodoh atuh. Ari ibu rumasa urang teh bodoh gitu. Rumasanya. Rumasa mana bukti rumah sana geura sok pikir ye lamun Pak Kades isuk ngulem ibu wayahna cenah ibu sumping ka kantor desa yen Pak Kades deuk mere bea sakarung ewang jam sabaraha Pak Kades jam 7 uring yakin ibu geus salat subuh bakal mandi make baju alus init ka desa ceuk Kades jam 7 jam genep geus nagog di desa berarti ukur kabita hanya sebatas bea sakarung. Coba ditanya ku Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Allah teh setengah 5 anjeun datang ke masjid, ku kami akhirat dibikeun salametna, kop kasalamatan keur anjeun. Tapi kenyataan hampura, cek Allah dipentas setengah 5 dina salat subuh, datang jam sabaraha? Cok ngaraku. Cek Allah teh lohor teh jam 12:05, datang urang jam sabaraha? Setengah 3, iyo geuning nu kaberangan wae teh. Cek Allah teh asar teh jam 3 saparapat urang datang jam sabaraha nah ari ibu biraku asar jam genep cek Allah teh magrib teh jam genep geus di masjid cing kira-kira urang datang jam sabaraha Isa jam 7 urang datang jam sabaraha tu geuning hengker kayakinan teh Pak eleh keneh ku Kades deuk mere biasa karung nepi ka kudu datang jam 7 jam genep geus nagog. Nah Allah mah deuk mere nage dunia akhirat salamet lahir batin dunia akhirat anu bakal tepung hirup ku keabadian tapi nah urang loba keneh anu mapohokeun di dinya nilai bodona urang well arasa kana ieu atuh urang Isra ta ibu nu goreng ka salaki bisi ieu isi garoreng patut hirupna ka salaki wayahna balik ti dieu tangkeup salaki bari manja saeutik salaki keur amekeun ka ibu lila teuing pengajian teh oh aya cek salaki teh kunaon emane balik pengajian jadi lebay oh Isra sametinya we heula Isra teh geus moal katahekan Pak tina bodoh kana nyaho berarti isuk di dieu teh aya rutinan di Majalengka teh aya pasantren di Majalengka teh aya ajengan aya ustad mulyakeun ku ibu teh ustad di dieu teh kain aya kain nu jauh di ngamulyakeun aya kanu deukeut ngalalamorakeun tong sok kitu da berkahna ilmu melain tinu jauh tinu deukeut bener tuh berkahna ilmu lain tinu jauh tinu deukeut kuring orang Cimaung teh kudu dimulyakeun tah hakikat anu kudu dimulyakeun mah ibu ka ustad nu deukeut ayo mah ka ustad nu deukeut teh ngaledek tah cinta ibu ustadna ustad kukut we buat dianggap anak me ustad kadua nu sok dihina ku ibu hancip sok diledek geuning hancip sok PBB pasukan baris berbaris tu dua eta cek ibu aduh itu tentara dorakati inung ngaraku beras tong sok ngaledek batur tah hakikat mah kuring mah datang ka dieu hiji diulem kadua di ongkosan coba ustad setempat Pak keren nu maot ditahlilan nu gering didoakeun anu pasea didameikeun ku saha tah ku ustad nu deukeut matak al mukarrom gelar al mukarrom lain keur kuring ustad nu jauh ustad nu deukeut iya Pak sok Isra berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jeung dulur jadi akur matak lamun bener ieu Isra Mi'raj wayahna inget-inget bisi ibu ngahoak tatangga ngabenci tatangga nyiniran tatangga bubar teh dieu gerapen hampura ka tatangga bisi isuk maot urang teh ari geus dibubarkeun mah dosa urang ku tatangga jalan ke desa Sapuan Balungbang Timur eueuh geuneuk eueuh maleukmeuk maka Allah mukakeun alam nirwana anu pinuh ku kasalametan naha manusia di alam dunia mikarido kana hirup ngomongkeun jadi indung Mi'raj ai Mi'raj teh naik deuk naon atuh nabi mah jeung di mi'rajkeun deuk nembongkeun dosa Muhammad gerak tempo ka belah kenca jeung bekatuhu maka kenca simbol kagorengan jijing ieu rada berat
kenca simbol kagorengan tuh toong Muhammad aya nu tekan letah sorangan ngeguntingan bibir sorangan saha eta Jibril cek malaikat Jibril teh Muhammad eta teh umat anjeun saha anu di dunia na capetang baris miwarang nitah kabatur hade tapi sorangan teu migawe nitah kabatur alus tapi sorangan ge can alus-alus nitah kabatur bener tapi dirina ge can bener-bener kira-kira saha ibu astagfirullahaladzim ustad wah aing mah datang ka dieu tuding ieu ngaguntingan letah sorangan nu tekan bibir sorangan saha eta Jibril umat anjeun Muhammad nu waktu di alam duniana capetang baris miwarang nitah kabatur hade tapi dirina ge teu migawe hade nitah alus tapi dirina ge can alus-alus nitah bener tapi dirina ge teu bener-bener saha mah waduh anger euy ustad cenah euy tapi kan bae deuk di aku heueuh Pak tapi da bapak ge sarua geuning eta ka budak kohoa ka masjid jang kumaha ceuk budak ai bapak kagok Persib ternyata lain ustad teuing KB hiji tah keun urang singsieunan heula naik deui Pak nabi teh geus ramas bas we cai sosana sok keung disebut umat deui direret deui teh ka belah kenca beuki sieun aya jelema ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan aya daging alus diarantep daging bangke buyatak bilatungan di dahar aya daging alus diarantep nepi ka nanya gogodeg saha Jibril umat anjeun hei Muhammad nu kumaha anu geus boga pamajikan tapi ngaresikoan anu di jalan ai ka pamajikan mah di empat-empet resiko teh nah ai kanu di jalan gope. Nah Ustad apal ya unggal peuting lalar liwat atuh sok tanya kana abdi mah sing teh sabaraha teh wayah kieu cenah abdi mah opat cepek we ti jam 12 ka ditu mah cinta aya ge 150 kewe cenah antos-antos salat subuh asli wayah kieu teh geus dikalolor gini kaluhur you can see buuk beureum tapi teu wani kuring nyebutkeun si eta ahli neraka henteu Pak sabab abdi pernah ngawangkong heula ke perguruan tinggi diutus ku dosen terus cenah kumaneh kira tanyakeun mawa duit 100.000 da langsung geuning datang lalaki teh nya nu kitu mah amis budi om check in om kitu Bu jeung teh moal teu boga duit gaduh sabaraha jeung teh gaduh 100 kewe cenah teh salat subuh si eta bade di hotel teu boga duit bade di penginapan sarua di belah ditu geuning aya kebon buncis aya saung 2 meter katilu tadi dinya abdi cicing heula ieu ge malik ngulon pertanyaan teh kieu yeuh cing teh duit ngandeg nanya kunaon bet gawe di nu kieu sakitu pertanyaan nah ada duit ditolak panona nyurucun cai panona berarti pertanyaan ieu sensitif kunaon cing teh bet gawe di nu kieu jurig Pak diputerkeun pertanyaanana boga indung teu boga bapak henteu berarti yatim piatu boga salaki kabur tah ieu dina HP abdi aya foto salakina deuk diteangan ku aing mah di dieu tah si aya jeung teh gaduh murang kali 2 tah katoong ku urang sangsarana ieu jelema yatim piatu eueuh indung eueuh bapak salaki kabur teu kawin bingung lantaran teu boga surat cerai nya budak sadua-dua keur majeunna sakola enggak ayah dari itu kades ayah cinta apa neng yatim piatu kuningan osok barang bere cinta kan neng nah dan hoak pak kades mun keur kampanye jika nu heueuh geus jadi mah cadu make jeung marhatikeun ka diri abdi hampura kades lain ceuk urang ceuk si eta urang oge tah cinta aya di itu ustad nu sok ceramah loba cinta apa neng yatim piatu kuningan osok cinta barang bere ka neng komo ustad sarwana ukur ngadalil barang bere mah kacadunakeun hampura pa ustad lain ceuk abdi ceuk si eta abdi ge cinta aya kadus RT RW sarua osok barang bere pan cinta neng teh yatim piatu boga hak pikeun dibere ku nu baleunghar sarwana we jeung dununganana cenah kitu cinta aya jamaah nu sok parangaosan seueur anu malam Jumaah geuning yasinan nu malam Minggu sholawatan marhabaan perjanjian cinta aya loba
cinta apa lu neng yat nih piatu uningaun osok cinta barang bereka neng dia pengawasan kalah gilimring we cenah nemong baju anyar hampura ibu lain cek urang cek si eta urang oge ternyata palamun disimpulkan ku kuring kunaon ieu budak nyieun kasalahan nepi ka ngajual diri jalan lantaran urang teu merhatikeun pan gua abdi teh ditanya cing teh eureun we atuh gawe di nu kieu teh ada cenah abdi ge apal wala taqrabu zina gebeg muringkak sama gejeng muringkak dina usum kieu bonon bisa ngadalil cinta geuning eta apal dalilna wala taqrabu zina uninga sama gejeng uninga siang mah da abdi ngaos ngan wengi we abdi teh kieu teh dipikir-pikir bawa jamaah urang cinta eudek eureun mangga cenah abdi diren cinta naon syaratna lamun neng hayang eureun tikah abdi ku aa ngagebeg pamannya urang kudu kawin jeung si eta atak abdi kade trek nawaran ke bapak habis bade moal aya nu sanggup pak dalamun ku urang dikawin masih eta bakal eureun gawe di nu kituna sabab kikituan teh inung bapa geus eueuh harta geus beak anak sadua-dua salaki kabur deuk ka mana neangan pagawean sedangkan di Indonesia hampura neangan gawe kudu nyogok jeung nyogok bener lur tuh matak si eta gawe di nu kitu loba jelema anu bakal dipenta pertanggungjawaban nu sabenerna ustadna kadesna RT-na RW-na jamaah pangajianana matak urang teh aduh Gusti dipenta matak bener cek agama jinahna hiji jelema bakal dipenta pertanggungjawaban 40 suhunan teu eta bongan teu merhatikeun 40 suhunan kana sangsara si eta hartos ye matak boro-boro nuding neraka we makan kitu karunya we nu aya pan baja zaman baheula lagi aya geuning aya hiji jelema nyeunit kanu kitu bere duit gitu meuli minuman dibeli di waktu maot masyarakat teh dituding wah ieu mah cenah jelema gelo mal peuting meulian minuman bari nit-nitan ka diskotik maot ternyata masyarakat teh dikuburkeun eta jongane mayitna teh kuberagana susukan saminggu eta mayit seungitna abun-abunan turun pan khalifah raja cenah aya kejadian di lemur ieu naon kejadianana cenah tukang mabok tukang jinah tapi sungit mayitna nya cenah tuh teu dikuburkeun kunaon make jeung teu dikuburkeun tukang mabok tukang jinah deuk naon dikuburkeun ceuk rakyatna tapi nah ieu mayit nepi ka sungit pan urang ge bingungnya kurang teang cenah pamajikanana dianterkeun eta mayit ka pamajikanana kumaha ceuk pamajikanana wahai wali Allah cek batur dianggap tukang mabok cek batur dianggap tukang jinah ku pamajikan disebut wali Allah aya kasus naon sih wahai wali Allah nepi ka eta raja gogodeg palebah mana wali Allah na ari maneh botol geus sidik dibeli nu kitu sarua palebah mana wali Allah na sabab ieu disebut wali Allah teh dituding penjinah dituding tukang mabok saumur-umur teu pernah nerangkeun tujuanana nah atuh bet barang beli minuman sumuhun mun aya 10 botol dibeli ku caroge 5 botol tujuanana minimal anu sok mabok 10 jadi eureun 5an nah pan 5 dibeli ku salaki abdi tuh buktina dipiceun ditah teu diinu geuning cenah salaki anjeun teh osok anu kitu patut ka WTS sumuhun unggal peuting minta duitna ka abdi osok dibeli eta WTS lamun geus dibeli entara dipake ngan sok diharebosan anjeun tong ngaladangan batur poe ayeuna anjeun dibebaskeun ku kula tak ieu duitna wayahna eureun tong kikituan tina saminggu meuli 3 poe artina ieu teh dosa dina angka 3 poe tah eta mah wali Allah bapa mah entong coba-coba deuk cenah nyerah nurutan dongeng si ustad dek ini ka diskotik gebro 400.000 punten moal diange anger ngapulang lebar anjir moal kuat pak urang sabab pangkat urang malain wali Allah itu masih di wali Allah nah kadua kunaon teu dijelaskeun cek rakyat tukang mabok tukang zina tukang judi aya betus bibirna henteu urang mah jujur bakal tukang judi gagabah tukang mabok gagabah tukang jinah gagabah sok kadieu hayang apal mah datana kuring moal teh diterangkeun ieu mah teu dijentrekeun teu diterangkeun hanya sebatas pamajikan nu apalna paingan ceuk istina disebut wahai wali Allah paingan mayitna seungit lantaran nahan dihina nahan dicaci nahan dimaki nahan dipitnah teu wani ngajentrekeun kana pitnahan eta urang mah jujur moal tahan anggar we dituding ku batur geumel teh diriungkeun mah kabeh nya atupan eta geuning eta jelema eueuh nu nyolatan
Kumaha jawabanana? Teu naon teu disolatan ge. Naha maka jeung teu naon teu disolatan oge hakikatna eta jelema seperti kitu dituding, dihina, dipitnah geus ngamalkeun salat nu sabener. Nya naon atuh maksudna? Apan mi'raj teh Nabi Muhammad teh dipiwarang ku Allah salat nu 50 waktu, maka tepung jeung Nabi Ibrahim, ceuk Nabi Ibrahim Muhammad bejakeun deui ka pangeran anjeun Allah wastana 50 waktu moal sanggupkeun, maka diurut jadi 5 waktu. Dina 5 waktu bener ya urang rada hese nya. Nyata umat Nabi teh pada degong asup abdi sarua tuh. Diurut dina 50 waktu jadi 5 waktu angger hese. Malahan pertanyaan anak salat nu mana atuh nu bisa mupus dosa umat Muhammad teh? Bahasana solu kama raaitumuni usolli. Salat umat anjeun anu saperti anjeun salat. Berat Pak. Lalakon keur mupus dosa teh berat. Salat anu saperti salatna Kangjeng Nabi Muhammad. Nya salat nu mana atuh tah kuring digambarkeun. Salat Nabi Muhammad teh bacaanana alus, rukuna hade, sujudna bener, artina bawa kana alam hirup. Lamun urang ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, lamun urang ruku maka ruku gambaran filosofina bisa ngahargaan batur. Cing kira-kira urang geus salat bisa ngahargaan batur? Acan nyelur. Nu kadua filosofina inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dina salat ucapan alus, dina salat bahasa alus, dina salat caritaanana alus. Cing bubar salat alus keneh ieu bibir. Sok aku bubar salat geuning nya aduh carolat atau pos nu 1000 tahun tempo mang maneh tuh geus leungit bacaan salat ge Pak. Boro-boro tina salat hirup urang diukur tina bab wudu, paingan cek ilmu kolot hejek abah kade maneh wudu teh ulah sakadar kucai tapi bawa tina wudu kana alam kahirupan anu nyata. Cinta naon bah maksudna? Ai wudu teh kucai geuning ka kemu nah teu diteleg cek abah. Cinta Pak geuleuh kalau mau diteleg merujit tuluy kumaneh dikumaha diburakeun. Tah ieu teh filosofi hirup. Wudu teh lamun jelema geus bisa ka kemu teh kucai bersih disebutkeun anu kotor, maka jelema nu wudu bakal bisa ngasupkeun alus miceun goreng, bakal bisa ngasupkeun jujur miceun bohong, bakal bisa ngasupkeun hade miceun teu ecreuk, bakal bisa ngasupkeun daek miceun kadul. Urang mah tina wudu wae geus teu lulus Pak. Bener ya. Eta geuning kusina teh lah. Geuning panangan diwasuh. Naon cing teh bah filosofina eta mah jeung panangan diwasuh. Nabi teh jelema suci, nabi teh jalma anu sampurna, nepi ka disucikeun ku caina, disucikeun jeung batinna. Ai urang mah wudu teh karek bisa ngumah leungeun, can bisa ieu leungeun nyucikeun diri. Sabaraha jelema anu nyeri hate ku leungeun ieu, sabaraha jelema anu nyeri hate ku tunjukna ieu, sabaraha jelema anu nyeri hate ku leungeun ieu. Caritana urang wudu tapi leungeun ieu geus loba dosa ka sasama hirup. Bener. Geuning pameun teu ge diwasuh, panon kudu tawadu, ceuli wasuh, tong resep teuing kana gosip, bibir wasuh, entong ngomongkeun ka goreng patutan, ternyata wudu teh ieu pamakna hirupna. Paingan urang salat hampa, salat leungit husu, da wudu ge geus coplok tina makna hirupna. Bener ya? Tina wudu tah cicing geus heula sakitu tong panjang deui. Ayeuna bab salat sarua. Dina takbir kalah kitu urang mah pasiha usoli jeung teu usoli, kunut jeung teu kunut, padahal solu kama raaitumuni usoli. Salat umat anjeun anu saperti salatna Nabi Muhammad. Nu kumaha salat Nabi Muhammad? Nu tadi Pak. Tina ruku ngahargaan batur, komo tina assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Atuhu simbol kealusan, maka kenca simbol kagorengan. Jelema nu sok salat, nu alus doakeun alus, nu goreng ka urang ge doakeun mah kudu alus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dengan uji ku Allah teh salaki ibu beger. Tah, kira-kira doa ibu mun salaki keur beger kumaha? Dalamun ibu alus hate bari salat mah lain. Mun salaki keur beger teh ya Allah, leahkeun manahna, leuleuskeun dirina, uihkeun rasa kacintana, salametkeun ya Allah caroge sanajan keur ngaberung kana nafsuna. Tah eta salat assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca.
anyataan mage salat assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, salaki beger Gusti kodaran di jalan. Engit laras ya. Mana buktiin otentikna Nabi Muhammad assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, Allah make jeung bukti otentik nalika Nabi deuk maot, nalika Nabi keur udur hayang ka masjid, Abu Bakar gotong kula ka masjid. Rek naon ya Rasul? Ka masjid riungkeun jamaah kabeh. Nu akhirna Kangjeng Nabi nanya, kaula teh umur bisi geus eueuh poe isukan, bisi kula boga hutang ka saha wae, cing ngacung ayeuna keneh sabab urusan hutang mah kaula keung jaga di akhirat. Ngacung hiji jelema, ya Rasulullah, nalika keur perang Badar anjeun mecut onta, terus eta pecut teu keuna kana bujur onta tapi keuna kana tongong kami ya Rasul, apakah eta hutang? Kumaha cek Nabi? Hutang kudu dibayar, jelas kudu dibayar. Berarti bab ieu Nabi mecutkeun kana kuda, hai gitu, ternyata teu keuna kana kuda, keunana ka awak jelema. Nah hutang ya Rasul eta lamun keuna pamecut keuna kana awak kula, hutang kudu dibayar, kudu disampeurkeun. Abu Bakar geus kahalangan, cicing ai maneh Nabi teh keur gering, nah ai maneh mah kejeuk pecut sagala. Cek Nabi, hiling Abu Bakar, awas Umar cenah ka dieu. Datang jelema anu kapecut, pecut nu mana anu dipakena? Pecut nu dicekelan ku Sayyidina Ali, cokot-cokot dicokot pa pecutna, ternyata aya pecut carucukan tungtungna. Bayangkeun ku Bapak. Cek Nabi teh hutang kudu dibayar, bener ya teh Muhammad kudu dibayar, bayar. Ali cokot pecut itu, dicokot pecutna. Jingareup eta kabeh geus kakerot para sahabat hayang neunggelan eta jelema. Cek Nabi, entong ieu teh hutang kami lain hutang marana. Akhirna palebah deuk dipecutkeun, ngagabrug eta jelema, ya Rasulullah, ternyata Islam teh nyaan karek-karek boro-boro duit, boro-boro harta, karek anjeun kapecut kami dianggap hutang. Ya Rasul, di dieu abdi yakinna kana kaislaman. Tah mata Islam nu dibawa ku Nabi mah meyakinkan umat, Islam nu dibawa ku urang mah kadang-kadang umat hese yakin. Nah da urang mah alus pidato goreng contoh. Palingan betul teryakinnya tina omongan urang, heuda urang mah alus pidato ngan goreng contoh. Tina wudu batal, tina salat batal. Atuh naon atuh mah kejeng urang salat, penting, nama kejeng penting sinyal ka Nabi Muhammad. Nabi teh diberi hak prerogatif ngaranna syafaat. Muhammad tulungan umat anjeun ku syafaat anjeun, peda kami nyiptakeun Nur Muhammad. Nur Muhammad teh fungsina keur melaan umat anjeun, pek nu bedegong nu kitu kieu, pek Muhammad dibikeun syafaat ku kami ka anjeun hai Muhammad, ngan sinyalna wayahna. Naon sinyalna? Salat 5 waktu. Jadi salat urang teh can bisa ka surga karek sinyal. Nabi Muhammad geus di surga, tuluy nanya, mana umat kami? Iya ya Rasul abdi, mana buktina? Tapak salatna, tapak wuduna, tapak sujudna, tapak dekuna, tapak tahiyatna aya di aku ku Nabi nalika urang bisa salat. Patak salat teh sinyal urang ka Kangjeng Nabi. Sabejat-bejatna urang, sateu balik-balikna urang, sateu ecreg-ecregna urang, ulah coba-coba ninggalkeun salat. Nah, sabab ninggalkeun salat dianggap kamaksiatan anu leuwih ti jinah, kamaksiatan anu leuwih ti judi, kamaksiatan anu leuwih ti mabok adalah ninggalkeun salat. Pangleuwih-leuwihna dosa jelema lamun bisa ninggalkeun salat, sabab dianggap pangleuwih-leuwihna doraka. Ada salat penyeimbang sebenarnya. Jadi mun cek batur STMJ salat tuluy maksiat jalan penyeimbang daripada maksiat jalan salat eureun. Salat mah ulah pernah urang eureun. Nah dapang hampura Allah mah teu apal ayana di mana. Tuluykeun urang mah ulah nepi ka beres asa doraka, asa dosa, nyieun ka salat cenah eureun we salat teh naon, cenah da urang mah jelema doraka. Ulah nu ngaran salat mah tuluykeun sabab 70 tahun jelema nyieun doraka, 1 tahun deuk maot ternyata tobat ku salatna.
maka Allah narima nu tahun mupus anu angka 68 tahun. Berat teuing cek Nabi teh, ya Allah satahun umat kami kudu tobat mah sabulan Muhammad, berat teuing saminggu Muhammad, berat teuing sajam Muhammad, berat teuing semenit Muhammad, berat teuing sadetik Muhammad. Nyawa geus aya dina ti korok, tapi laki nu mau takum an la ilaha illallah sing ngarepan ku anjeun jelema anu deuk maot kalayan ditalkinkeun ku la ilaha illallah susuganan ngagamarkeun Allah, maka Allah mupus dosa kabeh jelema lamun mawa la ilaha illallah. Saking ku Rahman Rahimna Allah karena kadorakaan urang, kunaon Rahman Rahimna Allah keuna ka urang, ku Nur Muhammad, ku Nabi Muhammad nyaah ka umat, tah Nabi nyaah ka umat, piraku umat teu nyaah ka Nabi. Kunaon atuh nyaahna urang ka Nabi? Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kumere sholawat urang ka Kangjeng Nabi, tanda sinyal urang teh nyaah ka Kangjeng Nabi. Hadirin saja lumayan ibu saja ibu capek urang ripuh ya sebenarnya, bisi tag-tag tau bisi riweuh bisi ripuh udah adalah di kumaha aing ngaran-ngaran capek banyak da urang ge pan kudu ngabuktikeun ladang isra teh pan isu naon salat subuh berjamaah aben we isra mi'raj salat subuh kabarerangan mana ladangna atuh mun kitu pan sidik kado isra teh adalah salatnya Pak. Nah eta omo anu kaberangan ngadon nuding urang mah eta ustadna cenah telat jadi kaberangan padahal saya teh mah kaberangan unggal poe saya teh tong sok tudang tudi kado terindah atuh dulur urang nu tara rajaban keun bae, dulur urang pan aya nu tara rajaban keun bae, urang mah nu urang we piara entong mah kejeung ngalongok nu batur. Da Islam teh ibarat hiji imah ngan sakapeung sok beda kamar. Islam teh hiji imah ngan sok beda kamar, nu NU na, nu Persisna, nu Muhammadiyahna, nu Jamaah Tabligna. Ieu kamar urang entong lungak-longok ka kamar batur. Ya we kamar urang beresan. Lamun ngalongok kamar itu kumaha lamun nolol mitoha. Kamar batur eker batur, kamar urang eker urang. Mending ge urang mah kamar urang beresan, alusan tong lungak-longok ka kamar batur. Islam ibarat hiji imah atau organisasi misah kamar. Keun beda saimah lah, kan sakadar beda cara. Keun bae da kado mah rajaban teh lain osok lain tara. Kado nama sholatna boa-boa urang rajaban tuluy ai sholat eureun, boa-boa batur tara rajaban tapi sholat maju, ternyata kado nama di ditunya. Mata komo urang anu osok kado napi gawe naon atuh kado na tina rajaban sholat nu 50 waktu. Pak Kades nu mana Pak Kades teh? Aduh nuhun Pak Kades hapunten abdi ieu teh jadwal teu kaagenakeun demi Allah Pak Kades. Mata abdi teh hare-hare we bingung teh narima eta teh teu kaagenakeun Pak sing sumpah nepi ka baluang-baluang teh nya matak abdi acan nikah tenan ku baluang teh. Hapunten pisan Pak Kades. Ibu hapunten abdi terus ngalejokeun ka ibu bapak. Alhamdulillah ibu masih kararuat nepi ka wayah kieu. Abdi teh pun nana gerhana kan bae tong dipanggil ustad lah. Tong dipanggil kiai, da abdi malain kiai, abdi malain ustad. Jelema biasa, matak bajuna ge baju biasa, ngomong biasa, jadi kuring can bisa dianggap jelema luar biasa. Pak Kades sing sehat, atuh rakyat nage sing sarehat, Pak Ustad Pak Kiai Dede sing paranjang yuswa. Malahan orang sing digunukeun ditepungkeun ku Allah Rabbul Alamin jaga di akhirat. Kalayan tepung anu pinuh ku rahmat Gusti nu Maha Suci Allah Azza wa Jalla. Malahan urang sing dipabeureun kasalamatan lahir batin dunya akhirat, berkah dina kahirupan, berkah ilmu muga-muga urang sing boga amalna, berkah umur muga-muga urang sing manfaatna, berkah pengajian ieu muga-muga urang sing mampu ngaaplikasikeun dina hirupna. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana, paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura nu kateda, luhur sahur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.